Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha hidup sadayana dan ramang. Mugia orang sadayana aya dina panangtayungan Gusti Nu Maha Ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wilujeng tepang deui sareng Pak Ilham dina pangajaran bahasa Sunda. Dina lowongan terakhir aya masih kuningan teh masih emut kira kinten-kinten diajar ngeunaan naon. Coba yang masih ingat ngacung mohon leres tak dina lowongan terakhir orang baris diajar ngeunaan ayeuna orang bakal mencak di karena materi nu enggal kinten-kinten bakal diajar naon ya sareng Pak Ilham penasaran kan orang langsung wae karena materi sanajana Omat setelah diajar orang ngadoa kelas sasarengan dumasar karena kepercayaannya masing-masing ngadoa dikabinkan ngadoa dicapkan saat itu ayeuna siap-siap mangga cari sadiakeun patlotna pulpena alat tulisna supados hidup langkung kuninga langkung enakeun diajarna jadi hidup tiasa nyatet naon sih pentingna naon sih materina taeta orang persiapkan siap sudah siapnya Dinten ayeuna urang baris diajar ngeunaan drama. Anapun kompetensi dasarna nyaeta 3.5 mengidentifikasi struktur, unsur, serta aspek kebahasaan teks drama. 4.5 mendemonstrasikan adegan drama dengan memperhatikan penghayatan, ekspresi, gestur, dan lagu kalimat yang tepat. Tujuan pembelajaranna nyaeta anu kahiji, peserta didik dapat memahami unsur-unsur drama dengan benar. Anu kadua, peserta didik dapat memahami bentuk drama bahasa Sunda dengan baik. Tah, ayeuna urang lebet kana materi anu kahiji nyaeta ngeunaan wangunan drama atanapi definisi drama. Tah, ti mana cenah pa drama teh asal usulna nah emang ti Indonesia atanapi kumaha? Tah jadi drama teh asalna tina bahasa Yunani. Tina kecap dramoi anu hartina niru atanapi niron-niron. Tah, jadi drama teh asalna tina bahasa Yunani nya dramoi. Tapi dina bahasa orang mah disebutnya drama. Tah, drama teh kaasup kana karya sastra. Tah, lian ti drama karya sastra teh anu sejen nyaeta aya prosa sareng aya sajak. Tah, drama nyaeta karya sastra dina wangun paguneman atanapi dialog di antara para palakuna. Kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan atanapi pagelaran. Maksudna katerangan-katerangan sejenna teh biasana dibarengan ku misalna dekor panggung, set lampu, terus misalna teh musikna sia kumaha, tah eta katerangan-katerangan sejenna. Jadi lian ti dialogna si drama ge biasana dipirig atanapi diiringi ku pintonan sejenna aya musik, aya tata panggung, aya tata lampu, wah pokona mah seueur keneh. Tah, karangan drama nyaeta karangan sastra dina wangun dialog. Jadi caritana dina wangun dialog. Tah, drama teh biasana dipintonkeun atanapi dipentaskeun atawa dipentaskeun atawa digelar atawa ditampilkeun di luhur panggung. Tah, biasana para pamainna sok disebut aktor atanapi aktris. Tanya dumasar kana panalungtikan sastra, drama teh kaasup kana sastra lakon. Sabab nu digambarkeun dina drama nyaeta aya sikep jeung karakterna. Para pelaku merankeun langsung boh secara lahir atanapi secara batin. Boh dina dialog atawa monologna. Jadi dina drama mana disebut sastra lakon. Jadi maksudna dina drama mah katingali kumaha paromana, kumaha ekspresina, kumaha sifatna, kumaha dialogna katinggal dina sikep sarta dialog palakuna. Jadi benten kan aya dina sajak mah urang moal terang kumaha sih ieu sifatna. Terus kada ditelaah leuwih lanjutnya dina sajak mah. Terus dina prosa ge sami sia kumaha. Kudu dibayang-bayang heula misalnya dina novel
oh kumaha sih karakter si ieu teh sia kieu pembacaanna sia kumaha gitu. Tapi dina drama mah orang ningali langsung, oh si ieu teh katingalina keur ngambek, oh si ieu teh keur senang, oh si ieu teh karakterna sia kieu sanajan cicing eueuh dialogna eta katinggal dina drama mah. Kunaon drama teh disebut sastra lakon teh nyaeta gitu. Tah lianti dina wangun dialog, drama teh bisa oge dipentaskeun dina wangun monolog. Jadi contohna biasana nyalira jadi ngomong sorangan, jadi eta teh disebutna monolog. Jadi tiasa dialog, tiasa wangunna tiasa monolog. Tak kitu anu materi kahiji ngeunaan wangunan drama. Tah ayeuna urang lebet kana tadi orang tos terang karena naon sih drama teh wangunana sia kumaha definisina. Ayeuna urang lebet kana sajarahna. Tah tiiraha sih drama teh kitunya kumaha sih sajarahna di Indonesia. Jadi zaman baheula atanapi nya zaman kapungkur si penyebutan drama teh robi-robi beda-beda gitunya, beda-beda. Bahasa zaman Walanda mah disebutna toneel atawa pertunjukan. Tah jadi zaman harita mah pas zaman penjajahan zaman Walanda anu cenah mah 350 tahun. Tah si drama teh disebutna toneel atanapi pertunjukan. Tah terus bahasa zaman jajahan Jepang anu ngan 3,5 tahun. Tah si drama teh robih deui istilahna disebutna sandiwara. Tahnya terus bahasa sabada urang merdeka si drama teh robih dugi ka ayeuna disebatna atau dipikawano kawentar ku disebatna kana drama. Jadi unggal zaman penjajahan, ti zaman penjajahan Walanda, ti zaman penjajahan Jepang dugi ka sabada urang ayeuna merdeka robi-robi istilahna. Baheula mah disebutna toneel atau pertunjukan, terus disebat bahasa zaman Jepang mah disebutna sandiwara, ta ayeuna urang disebutna balik deui kana istilah drama. Tah tadi tos terang naon wangeunanana, terus sajarahna sia kumaha. Ta ayeuna urang lebet kana jenis-jenis drama. Tah jadi nu kahiji nya papasingan drama teh kabagi jadi dua. Aya nu disebut drama tradisional, aya nu disebut drama modern. Tah warna drama modern aya nu disebut drama atawa sok artina ditembangkeun atau dikawihkeun atau semi modern jeung dilakonkeun biasa. Terus aya drama tradisional. Drama tradisional teh wangun teater nu dihasilkeun tina kreativitas masyarakat etnik. Urang Sunda upamana ngolah bahan dramana teh biasana tina cerita pantun, terus dina dongeng-dongeng, dina sisindiran jeung sastra lisan liana. Tah terus aya oge nu netelakeun atanapi anu nyebutkeun yen wangun drama teh kabagi jadi dua dumasar kana panjang pondokna. Tah drama panjang biasana diwangun ku 3 atawa 5 babak leuwih. Eusi caritana panjang dilalakonkeun ku rupa-rupa karakter jeung setting. Sedangkan drama pondok ngan diwangun ku sababak kungkul, ku kituna disebut drama sababak. Tah ayeuna drama dumasar kana eusina. Anu kahiji aya drama tragedi. Tah biasana drama tragedi mah eusina pikasediheun. Jadi biasana nya eta teh pikasediheun. Terus anu kadua aya drama komedi. Tah ieu mah biasana eusina anu barodor kabalikan tina drama tragedi. Jadi biasana eusina hiburan pikeun kasenangan. Tah terus anu katilu aya jenis drama tragikomedi. Jadi ieu mah campuran dina tragedi jeung komedi. Biasana di awal tampilanna pikaseureun tuluy di akhirna kalah jadi pikasediheun. Gitu. Jadi campur ya mah tragikomedi mah. Terus anu kaopat aya melodrama. Ya tah ieu mangrupa drama nu ngaeksploitasi emosi nu nongton nu data-data awam.
Disebutkan yen melodrama mah drama nu kurang hade, horor, ngahaja atawa alay atawa kaleuwih. Jadi lebay lah melodrama mah jadi matak sok radanya kumaha we gitu. Jadi biasana si penonton teh naon nya kairut atau apa naon nya terlibat secara langsung gitunya kumaha emosina biasana matak tujuanna lebay teh sangkan ngirut kanu penonton. Jadi si penonton teh jadi milu asup kana pintonan eta melodrama. Terus nu kalima aya dagelan atau farce ditulis namanya. Sarua jeung komedi ieu teh dagelan tengan ieu mah leuwih kaleuwihi atawa vulgar. Terus teu logis, biasana ngaeksploitasi kakurangan palaku batur maena, misalna ciga moyokan, ngagelutan jeung ngahina. Tah, terus anu kagenep aya drama winangun prosa. Tah ieu mah biasana naskahna prosais, naskah dramana sifatna merele ngebrehkeun atawa ditulisna leuwih tujul kana carita prosa batan pikeun naskah drama. Dina naskah drama basa Sunda mah contona aya Masito Kenging karya Ayi Prosidi jeung Sikabayan karya Utuy Tatang Sontani. Anu katujuh aya drama winangun puisi. Taya drama anu ditulis dina wangun puisi. Puisina mah rupa-rupa bisa dilakonkeun antara mantra, pupuh, sisindiran, kawi, atanepi sajak jeung nu liana. Anu kadalapan aya drama campuran prosa puisi. Taya mah mangrupa campuran tina prosa sareng puisi. Dina sastra Sunda naskah drama nu kieu teh disebutna purna drama. Contona aya drama Geber-geber hihit aing atawa tukang asahan karya Wahyu Wibisana. Tak kitunya jadi seueur rupa-rupana nya jenis-jenis drama teh ngan anu gampil di pikawan nu hidup mah nyata drama modern sareng drama tradisional. Tah ayeuna orang lebet kana pancen atanepi tugas supados sidap langkung ngartos kana materi dinten ayeuna. Tah jadi tugasna nyata hidup pilarian contoh-contoh drama bahasa Sunda. Jadi sebutkeun nya cekap we 5 siki atanepi minimal 3 langkung saya 5. Jadi pilarian naskah drama jenis naskahna jadi drama-drama Sunda teh naon wae. Contohna tadi aya Masito Kenging Ayi Prosidi ta eta hiji ta hidup ayeuna milarian deui drama Sunda teh naon wae kitu lian tidinya. Cekap ku 3 atanepi 5 drama. Tah sabada hidup tos ngarjakeun mangga tugasna tiasa dikempelkeun ka guruna sewang-sewangan. Tiasa ngalangkungan Google Classroom atanepi ngalangkungan WhatsApp. Mangga eta gumantung sakolana sewang-sewangan. Sakitu heula lawungan dinten ayeuna kumaha tos ngartos sadayana. Ngartos Pak, alhamdulillah upami ngartos mah. Tah sangkan hidup langkung ngartos mangga hidup tiasa searching, browsing, googling, everything utami nama ulah cicing. Sangkan henteu overthinking. Sakitu tiasa kapihatur, mugi manfaatna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.